Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bapak. Ayeuna urang belajar bahasa Sunda nyaeta ngeunaan kecap rundayan atau kecap di rarangken tengah. Kecap rundayan rarangken tengah ar atawa al jeung in. Naon ari kecap rundayan teh? Kecap rundayan nyaeta kecap-kecap anu geus ditambahan ku rarangken atawa imbuhan. Rarangken aya 5 rupa. Kahiji rarangken hareup, kadua rarangken tengah, katilu rarangken tukang, kaopat rarangken barung, jeung kalima rarangken gabung. Rarangken tengah ar atawa al, contoh budak ditambah ar jadi barudak, kecap lempang ditambah al jadi lalempang. Kecap nu dirarangken kadua rarangken tengah contoh kecap hasem ditambah jadi humasem, kecap gelis ditambah jadi kumelis. Kecap anu katilu nyaeta rarangken tengah in, contoh kecap tulis ditambah in jadi tinulis, kecap pandita ditambah in jadi pinandita. Pancen pek ku hidup pilarian kecap anu make rarangken tengah di handap ieu. Kahiji harti haliber, kadua harti lalindeg, katilu harti tinangtu, kaopat harti bareurang, kalima harti tinulis. Pancen anu kadua nyaeta milarian kecap-kecap anu dirarangken ar atawa al, rarangken in jeung rarangken dumasar kana kolom anu tos disayagikeun. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.